Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfik dzu sa'ati min sa'ati. Liyunfik kudu ngainpakeun saha dzu sa'atin jalmi anu jembar, anu ngagaduhan kajembaran min sa'atihi tina kajembaranana dusa'a alwasiluna tegasna jalmi anu nepi kabeh ilaihi ka Allah. Ai isyaratun tegasna ari liyunpik eta isyarah ila halil wasilina kana tingkahna jalmi anu nepi kabeh ilaihi ta'ala ka Allah ta'ala. Fa innahum karana saestuna wasilin lama kharaju eta samangsa kaluar wasilin min sijni ru'yatil agyari tina ningali kana pirang-pirang perkara lian Allah anu disapertikeun buyan ila fadha'i tauhidi kana tauhid anu disaumpamakeun lapangan wa kamalil istibsori sareng sampurnana awas ati. Ita saatah narima lega naon masa patunadrihim lalakon paningali na wasilin wa ufidho sareng diloberkeun alaihim kawasilin naon ulumun pirang-pirang ilmu wa asrorun sareng pirang-pirang rahasia al ilahiyatu anu bangsa kapangeranan. Pasoru tuluy jadi wasilin yumidduna eta nulungan wasilin al ghairo kajalma anu sejen. Wayata soropuna sareng marolahkeun wasilin fi awali mihim dina pirang-pirang alamna wasilin al batinati anu bangsa batin. Kaya pasau kumaha bae karep wasilin. Waman kudiro alaihi waman sareng saha jalmi kudiro anu dirupekeun alaihi ka man naon rizquhu rizkina man. Asa iruna tegasna jalmi anu lumaku kabeh ilaihi ka Allah. Ai isyaratun tegasna ari lapad waman kudiro eta isyarah ila halisa irina kana tingkahna jalmi anu lempang kabeh ilaihi ka Allah. Pahum ta ari sairin makdurun eta anu dirupekeun sa alaihim sairin fi arzakil ulumi dina pirang-pirang rizki buktina pirang-pirang ilmu wal puhumi sareng pirang-pirang pemahaman. Mahbusuna anu dibui kabeh fi mudayyakil khayalati dina tempat rupekna pirang-pirang panyipta warusumi sareng pirang-pirang ciri yunpikuna anu ngainpakeun sairin mimma tina sapalihna perkara ata anu parantos maparin hum ka sairin saha Allahu Gusti Allah min fadlihi tina kurnia Allah mina rizki buktina rizki al muqaddari anu dirupekeun adoiki tegesna rupek tegesna anu rupek ala goirihim kasalianti sairin wayata soropuna sareng molahkeun sairin fi awa lamihim dina pirang-pirang alam nasairin ala qadrima netepan ukuran perkara akto anu parantos maparin hum kasairin saha Allah azza wa jalla Allah azza wa jalla. Ihtada arrohilun ihtada nampa pituduh saha arrohiluna jalmi anu lempang kabeh aisa iruna tegasna jalmi anu lempang kabeh ilaihi ka Allah bi anwari tawajuhi ku pirang-pirang cahaya tawajuh ail anwari tegesna pirang-pirang cahaya
al hasilatu anu hasil minal ibadati tina pirang-pirang ibadah wariyadati sareng pirang-pirang riyadhah alati anu tawajahu anu maradep ieu rohilun bihakulati ila hadrati rabbi kapayuneun pangeran fa inal mujahadata tasaestuna mujahadah anu merangan nafsu bihasabil adati ku ngitung-ngitung adat yahsulu eta hasil eta bakal hasil minha tina kulantaran mujahadah naon anwarun pirang-pirang cahaya fil qulubi dina pirang-pirang hate yahtaduna anu nampa hidayah anu nampa petunjuk ieu rohilun bihaku anwar ilallahi ta'ala ka Allah ta'ala hatta yasiluna sehingga yen tarepi itu rohilun ilaihi ka Allah wal wasiluna sarang ari jalmi anu nepi kabeh lahum eta tetep pikeun wasilun anwarun ari pirang-pirang cahaya anwarul muwajahati ari pirang-pirang cahaya muwajahah ail anwaru tegesna pirang-pirang cahaya alati anu wajahat madepkeun hum kawasilun madepkeun lati hum kawasilun min hadrati rabbi ti payuneun pangeran ae ufidot tegesna diloberkeun anwar alaihim ka wasilun hatta aropu sehingga yen makrifat wasilun huka Allah subhanahu wa ta'ala pal awaluna ta'ari jalmi anu mimiti kabeh lil anwari eta tetep pikeun abid eta abid pikeun pirang-pirang cahaya eta abid pikeun pirang-pirang cahaya aya abidun tegesna pirang-pirang abid laha pikeun anwar wa muhtajuna sareng anu mikabutuh kabeh ilaiha kana anwar litawasuli karana gawe tawasul pelantara biha ku anwar ila matlubihim kana anu disuprih ku awalun wa haula'i sareng ari itu wasilun ail wasiluna tegesna wasilun al anwaru ari pirang-pirang anwar lahum eta tetep pikeun al anwaru eta ari pirang-pirang cahaya lahum eta tetep pikeun wasilun ay sabitatun tegesna anu tumetep lahum pikeun wasilun min ghairi mu'anatin tina henteu ngenya-ngenya wa masyaqatin sareng payah wa masyaqatin sareng kapayahan ma'afana ihim sarta sirna na itu wasilun an hatina anwar birobihim ku pangeranna wasilun li'annahum karna saestuna wasilun lillahi eta abid pikeun Allah lali sayin lain pikeun hiji perkara dunahu anu salian ti Allah qala ngadawu Allah taala kulillaha kul ucapkeun ku anjeun Allah kudu madep anjeun ka Allah aya tawajjah tegasna madepkeun anjeun ilahi ka Allah wala tamil sareng ulah condong anjeun ila anwarin kana pirang-pirang cahaya walau ghairiha sareng teu salianti anwar sumadzar kudu ninggalkeun anjeun hum ka kaum fi haudihim dina ngomong batilna kaum yal abuna halna ulin-ulinan kabeh fa ifradu
fa ifradu tauhidi maka ari mencilkeunana tauhid ba'da fana'il agyari dina sabada panana pirang-pirang agyar huwa itu ifrad hakul yakin eta hakul yakin waru'yatu masareng ari ningalina kana perkara si wallahi selain ti Allah khaudun eta ngomong batil wala ibun sareng ulin-ulinan wadalika sareng ari ru'yah min sifatil mahjubina eta tina saparihna pirang-pirang sifat jalmi anu di hijab kabeh.